Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa, wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang? Nuhun ari damang. Insyaallah dina dangat ayeuna urang prung diajar basa Sunda. Tangtuna kelas 8 materi anu kahiji nyaeta materi biantara atanapi pidato. Minggu kamari tos diulas ngeunaan biantara jeung metode anu biasa digunakeun dina biantara. Saacana aya dua hal anu perlu ku hidup apal. Anu kahiji tilu aturan diajar bahasa Sunda. Anu kadua kawih KPD. Kawih KPD teh kawih pangjajab diajar. Memang minggu kamari can diwanohkeun ngeunaan KPD. Ayeuna saat can diajar urang wanohkeun heula supaya timimiti lawungan ayeuna pertemuan nu ayeuna kawih KPD urang haleuangkeun saparantosna urang ngadua. Naon tilu aturan dina diajar bahasa Sunda? Anu kahiji aturanana nyaeta urang ngadoa heula saat can diajar. Anu kadua aturanana lamun hidup teu kuat hoyong tit disensor kajambang atawa hal-hal anu lainna anu memang darurat mangga, tapi kedah widi heula kudu izin heula. Tangtuna izinna dina basa Sunda seperti biasana. Najan urang teu pateuteup langsung tapi tetap prosesi izin kudu dilaksanakeun dina basa Sunda. Teknisna saat can hidup izin di pause heula videona, saatos di pause video hidup izin dina basa Sunda. Kieu unina. Punten Pak, abdi bade kapengker. Tah lamun tos kitu mangga hidup kapengker heula, mangga kajaman heula atanapi naon wae kaperyogianana, kaperluanana lamun beres saparantosna beres hidup manco deui, play deui videona urang diajar deui. Nartos anu katilu di jam pamungkas atawa di akhir pengajaran daring ieu bakal aya tatarucingan. Tatarucingan teh tebak-tebakan, teteguhan, nangtukeun saha nu juarana? Hidup atawa hidup? Oke, siap. Tos paham? Tilu aturan anu bakal dilaksanakeun dina waktu urang diajar. Tah anu kaduana nyaeta KPD, kawih pangjajab diajar. Ieu kawih mangrupa kawih panyumanget supaya urang dina diajarna sumanget. Siap? Kieu kawihna. Dangukeun cing daria perhatikeun sabab hidup oge kudu apal. Oke, saparantosna urang ngadoa, urang kawihkeun bebarengan. Dangukeun ya. Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos ka kolong bapa satar buleuneng. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan basa Sunda basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nyaku urang nu boga rasa rumasa. Apal? Tiasa? Sekali deui dangukeun. Ayeuna rada lalaunan anca.
Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos kakolong bapa satar bulenang. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan basa Sunda basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nyaku urang nu boga rasa rumasa. Tiasa apalkeun sabab tiap kali lawungan urang diajar pasti dihaleuangkeun babarengan. Sabab hidup tos apal jeung diwanohkeun kana 3 aturan diajar basa Sunda. Ayeuna anu kahiji nyaeta ngadua heula saacan diajar urang laksanakeun. Ngadua di kawitan. Rengse. Salajengna KPD kawih pangjajab diajar. Yuk ngadeg nangtung urang ngawih babarengan. Kawih pangjajab diajar. Siap? Bade ngengklak, bade joget. Dina waktu ngahaleuangkeun kawih pangjajab diajar, kumaha hidup. Bebas wae lah. Nu penting mah tujuanna napan supaya orang sumanget dina waktu diajar. Sayogi, yuk urang ngawih heula sasarengan. 1, 2, 3. Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos kakolong bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan basa Sunda basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nyaku urang nu boga rasa rumasa. Mantep pisan. Siap? Yuk ayeuna urang diajar. Dina pangajaran, tiap pangajaran aya anu disebut kompetensi dasar. Kompetensi dasar teh nyaeta kamampuh anu kudu dihontal. Kamampuh minimal anu kudu dihontal ku siswa dina waktu diajar. Kompetensi dasar oge sok disingget KD. Ngawengku KD pengetahuan jeung KD keterampilan. Bahasa Sundana pengetahuan pangaweruh, keterampilan bahasa Sundana kaparigelan. Materi biantara. KD pangaweruhna memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. KD kaparigelanana menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar sesuai konteks. Tujuan pangajaran anu diharapkeun bisa dihontal ku murid saparantosna sanggeusna diajar materi biantara nyaeta anu kahiji siswa bisa maca teks biantara kalawan daria. Anu kadua siswa bisa nyangkem eusi biantara. Anu katilu siswa bisa nataan padika biantara kalawan bener. Jeung anu kaopatna siswa
bisa nyusun teks naskah biantara. Tah eta kompetensi dasar jeung tujuan pengajaran anu kudu dihontal ku hidup yang harus kalian capai. Sanggeus hidup diajar materi biantara. Biantara teh salah sahiji kaparigelan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji hal atawa pasualan ka jalma rea. Sangkan eusi biantara urang nepi ka anu dituju atawa anu dimaksud, tangtu bae mika butuh cara-cara atawa teknik nyarita anu teu sagawayah. Aya 4 metode biantara atawa teknik biantara anu salila ieu remen atawa sering dipake. Nyaeta anu kahiji metode impromptu atawa ngadadak. Disebut ngadadak lantaran dina cara midangkeunana, dina cara nampilkeunana tara make tatahar heula. Jadi henteu aya persiapan. Anu kadua metode ngapalkeun. Cara midangkeun ieu metode sabalikna tina impromptu. Jadi nu rek biantara teh nuliskeun heula naon-naon anu rek diomongkeunana. 3 metode naskah nyaeta biantara bari maca naskah. Anu kaopat metode ekstemporan. Biantara anu henteu make naskah tapi naon rupa hal anu diomongkeun dirarancang heula kalawan taliti. Metode nu kahiji metode impromptu atawa ngadadak. Ieu metode disebut ngadadak teh da memang benar-benar biantara anu kaperluanana saharitaeun. Malah kadang-kadang dina waktu biantara na oge ditunjuk tanpa persiapan. Keur anu bisa mah nyaritana, bisa ngaturna, ieu biantara memang bisa pikaresepeun. Ngan kadang-kadang sok sanajan pinter nyarita sabab eueuh persiapan, eueuh tatahar ti anggalna ti awalna malah sok jadi panjang teuing. Henteu jelas oge naon anu ditepikeunana. Anu kadua metode ngapalkeun. Ieu metode sabalikna tina metode impromptu atawa ngadadak. Estu bener-bener ngapalkeun heula naon rupa hal anu rek dibiantarakeun atawa ditepikeun. Ngan kusabab biasana katungkul kana apalanana jadi rada kaku biasana dina pidato atau biantarana. Anu katilu metode naskah nyaeta biantara ku cara maca naskah. Mata wajar lamun dina ieu metode mah ngagunakeun metode anu biantarana sok tungkul teuing kana teks naskahna. Anu kaopat metode ekstemporan. Ieu metode leuwih aya kalaluasaan kanu biantara. Sabab henteu nganggo naskah ngan tetep dina ieu metode mah saacan prungna biantara anu biantara teh nuliskeun heula atawa nyatetkeun heula inti-inti hal pasualan anu rek dibiantarakeun. Sok sanajan laluasa tapi tetep ngaguluyur luyu jeung inti pasualanana. Jadi jelas
tina opat metode biantara anu dianggap paling mernah nyata metode ekstemporan. Paham alasanana? Leres pisan. Lamun diwinci biantara atau pidato aya sababaraha bagian nyata anu kahiji salam bubuka, anu kaduana pangbagea, anu katilu bubuka biantara, anu kaopat eusi biantara, anu kalima panutup biantara, jeung anu kagenepna salam panutup. Sangkan hidup leuwih paham, leuwih ngarti kana biantara, ieu aya contoh tayangan biantara. Perhatikeun, tingali, dangukeun, sing taliti tur daria. Sabab engke bakal aya pancen anu kudu dikerjakeun, anu aya kaitanana, aya hubunganana jeung ieu tayangan biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Magi mungku hidayah sareng inayahna dina ieu kasiempejaan urang tiasa riung mungpulung. Anu dipihormat Bapak Lurah oge para warga utamina RW 06. Di dieu simkuring jalaku RW bade nguningakeun wirehna dina raraga mieling kamardekaan negara Indonesia anu ka-70 sabaraha nya hilap deui 70 genep gitu urang babarengan we urang reah-reah da di RW oge tos nyiapkeun rupa-rupa kegiatan nya utama-nama aya lomba-lomba na di antarana aya lomba nuang kurupuk, lomba balap karung, lomba lari jeung nu lain-lainna. Dazim kuring mah tara biasa cumarita jadi moal panjang lebar eta we anu tiasa didugikeun. Apunten Pak Lurah, abdi mah nyangemna oge sim kuring simangemna asal we nya. Hapunten geus sadayana, hapunten upami aya kalepacan. Hatur nuhun pina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancena sanggeus hidup merhatikeun, ngadangukeun kalawan daria tur saregep, tuliskeun teks naskah biantara tina tayangan tadi. Bisa dikerjakeun dina folio bergaris, kertas HVS, atawa kertas tina buku catatan. Sarta tangtukeun babagian biantarana. Ngartos? Tong hilap.
pancen anu tos dikerjakeun ku hideuk dokumen hasilna kumpulkeun dina map plastik anu tos disiapkeun. Ngartos? Luyu jeung kasapukan urang yen di akhir pangajaran tatarucingan. Kukituna sok tebak teguh naon jawabanana ye. Buah naon anu henteu dipetik? Bingung pan? Minggu payun jawabanana. Pamirsa, sakitu anu kapihatur. Insyaallah minggu payun urang patepang deui. Punten upami aya kalepatan. Hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.